Sia Mardoyo. Kawas mama PKK wae teh sia teh garosip ya. Sing inget kita poe naeun. Jam sabaraha ieu? Geus beurang anjing. Uang jumahan ya. Sing aing bareng kae. Geus beurang. Si goblok ngajak jumahan aja poe penaon ieu. Ayeuna mah poe Minggu sia teh poe Ahad sia teh budak. Ayeuna mah poe Minggu kunyuk. Yo, pinjam kiloan yo. Aing mah mending kena leungit rongsok daripada kiloan mah. Kiloan mah berharga. Udah aing mah teh nyaho teh nyokot. Gandeng lah ku sadeui ku maneh mah. Jih, nyaho siapa dua ka aing teh. Geuh aja anjing titeur. Dia. Rongsok. Nempel euy. Aing euy ka mana aing nengan kiloannya. Si Mardoyo. Yo, pinjam kiloan yo. Kamarana barudak teh dari servisnya. Aya nu si rongsok ieu jamana ka mana si rongsokna ya? Tungguan gila, tungguan datang. Teuing deui. Mana atunya pisan pujuk teh. Naon sia teh? Sinarion maneh karung jeung rancatan ditunda di dieu, tas di mana sih ya? Cih, kumaha aing ya tuh? Aing make gider geus aya nama maneh ulah loba ngomong. Nah, eta aing ka mana? Kiloan. Jih. Kiloan naeun aing karegen ka dieu kehead sia teh. Gandeng lah pura-pura teh nyaho pe maneh hukum dieu na ge. Kamanakeun kiloan aing? Teu nyaho aing mah karegen ka dieu, sia teh padua we nuduh ka aing. Terus usaha, ujurik. Pan maneh hungkul di dieu na ge. Urang mah kakara ka dina genan mah teu apa. Adieukeun lah gandeng pan maneh hungkul di dieu na ge. Ya, sia teh teu piragen kiloan atuh, meuli deui kiloan mah loba ieu kehead. Aing mah mending kena leungit rongsok daripada kiloan mah. Kiloan mah berharga. Udah aing mah teh nyaho teh nyokot. Gandeng lah ku sadeui ku maneh mah. Jih, nyaho siapa dua ka aing teh. Geuh aja anjing titeur. Dia ngeder ka mana? Lah. Kunaon? Yo, Kehead padua ka aing sia teh. Ikut. Mana eta si budak. yo, ulah ngalamun teuing si kasurupan sia teh. Kiloan aing goblok. Nah. Yo, ikut. Kiloan si Mardoyo sia kan, dirasa. Kiloan si Mardoyo kumaha mah kiloan aing teh dieukeun. Dengerin. Ini barang orang. Jangan diaku-aku. Anjing, goblok kana aing ngadudu tak kasih goblok. Tah sia teh ulah padudu wae ka aing teh tah kiloan ku sirikrik. Hampura suan teh. Teh hampura kehead. Kehead teh. Yo, dengekeun cuk. Dengekeun sia. Tah, si Didis ge teu sukaeun. Karena si Didis teu kan Allah juga teu suka. Ieu barang teh nu batu. Nu batu kumaha? Nu aing ieu mah kiloan mah. Hah? Nu aing. Nah, innalillahi. Cuk aing mek ninjem teh ngomong heula. Padoe mawa. Asy aya naon sih klok. Ieu sia ieu mah. Nu aing ieu mah. Nu aing. Wah. Ieu aing tanggung jawab si Marto ieu mah. Ah. Cuk. Eta kiloan usaha eta mah. Ya Allah, moal mangpaas ucup sia teh nyilona oge. Mundur anjing sia. Pokona mah moal nambah mundur sia teh. Panen kuda bisa dikarungan ku aing lah. Penanya si budak. Nyaho tadi mah isuk-isuk aya nelpon da. SKNS. Eta si goblok aya. Astagfirullahaladzim. Yo, sing ingat waktu sia teh kita geus beurang. Nah ingat waktu kumaha kunyuk. Aing mah sakedeung deui gerek salat teh ka cara aing osak salat mah sia teh muni agul pisan. Ka mana maneh kitu? Ka masjid. Sia Mardoyo. Kawas mama PKK wae teh sia teh garosip yo. Sing inget kita poe naeun. Jam sabaraha ieu? Geus beurang anjing. Uang jumahan ya. Sing aing bareng kae. Geus beurang. Si goblok ngajak jumahan aja poe penaon ieu. Ayeuna mah poe Minggu sia teh poe Ahad sia teh budak. Ayeuna mah poe Minggu kunyuk. Geus beurang ya. Yo, sing inget ah. Wuk maneh geus dua alam. Hayu. Aduh aing. Masih akal ka ngahina ka aing kunyuk. Poe Minggu cek aing daeng budak. Heuh iya. Malah emang keke deui. Yo, sing areling yo, sing era sia teh ku Allah. Tuh, Pak Ustaz. Sarua jeung budak sehati. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Naon teh? Hah? Ai naon? Hah? Pak Ustaz. Pak Ustaz mang budak pan ayeuna teh hari Minggu. Nah, kabisa jeung mang Jepta ngajak jumaahan. Pak Ustaz, para patahan sakit gitu. Bisa diajak bener teh.
Masya Allah, bo edan ya Mang Budeg. Itu dinten Ahad, sanes dinten Jumat. Hah? Ustad? Oh, tuh. Kali ingat tuh Pak Ustad kumaha? Si Erwin si teh. Ayo nama poe minggu saya budak Jumaat mah ini osok Jumaahan. Aki-aki nurus tunyun. Ya si Pak Ustad, hukumna jamatara Jumaahan teh kumaha Pak Ustad? Jadi ke Mang Budeg, lamun orang misalkan ninggalkan sholat Jumat secara sengaja mengenteng-entengkan perintah Allah, orang 3 kali tersolat, itu disebutnya munafik. Jadi kalbun mayit, hati kita akan dimatikan. Tapi itu juga ibadah itu juga harus dengan ilmu. Lamun orang ibadah tejeng ilmu, mardudatun la yuqbalu ditolak. Ayeuna mah sanes dinten Jumat, dinten Ahad, mending urang. Tah kadenge budak, ayeuna mah poe Minggu, lain poe Jumaah. Ustad, urang teh ayo. Iya mah dinten Ahad mending urang teu ngerangda we, teu ngerangda. Ayo. Pulang ayo. Ayo. Aduh, alhamdulillah ayeuna euy ngeuder rongsok ke memujina payu. Aduh, aing ieu ayeuna mah menang we batik teh gede wae ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah pisan euy. Hitung menang sabaranya. Hah, anjing, mah balik geus anu kieu mah. 1 2 3 4. Dengekeun. Mana sakola heula teu? Ari tas genep mah 7. Nah saha nu ngomong 7? Hah? 4 cek aing teh. Sih, anjing jadi poho Deuleu. deuleu. Tas genep mah 7. 1 2 3 4 5. Yo. Sia, kadahar pernah ada report tuh. Dengekeun, tas 8 langsung salapan, tas salapan 10. Jadi gitu ya. 1 2 3 4. Oh, 4. Hah? 5. Hitung-hitungna. Semua. Ieu mah atuh nya mana yang gede bati atuh kitu mah. 1 2. Kacau nggak? Ieu ulah kitu sia teh. Berarti maneh nyilok teh kitu berarti nya. Sing balik ja teh. Hah? Nah, ngaca dong aing keur ngitung duit ya. Ngaganggu wae. Jadi poho deui. Oh, siap. 2 3 4 5 6. Ya. Naon deui we aku aduh. Sia sekolahan tuh. Lah kirain anjing semua. Ucuk losok. Bahan budek. Dia bisa ngitung. Oh no. Apa masa 10 sia teh. Aji. Sia aya naon goblok. Aing mah kurang ngabejaan. 1 2 3 4 5. Cuk, aji ngitung deut. Lo mau untung cep. Hah? Mang Dadang butuh beas mah. Panen sia. Nah tanu butuh beak atuh sia teh. Hah? Ya. Mang Dadang si ieu butuh beas mah. Butuh sawara kilo cep, dianterkeun. Teu wae butuh ngitung duit, nah tanu butuh beak. Yo, Mang Dadang alhamdulillah sih payuna gede. Gua tek meuli beas Mang Dadang. Nah dirasa ieu. Si Ucup atuh butuh beas, ya kan ngitung kauntungan teh kehet. Loba beas mah erek. Aing make killer we. Aji. Ucuk. Mang Dadang. Nah, cengar-cengar. Cengar-cengerenaeun. Oh, emang 25 kilo sabaraha itu? Sama mawaras. Hadean cerita tolong obeng. Hah? Dieu urusin sia mah. Yo, udah teh tuh hebat, nya kasepnya hebat. Wah, awah deui udah mah. Udah mah apa lu?